Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatim minkum nu'dikhu adzaban kabira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu adzulma ba'da dzulmatin yaumil qiyamah. Allahumma rabbi salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana bainana qawlina bil haqqi wa anta khairul faqihin. Allahumma fa'inna inna syari'ati wa tariqati wasta'amilna bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi jidna ilman wa fahman minka birahmatika ya rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah dengan sabada ya salam kawijinan khususan kepada jamaah sepuh amam ahli batinan pengawasan dalam salah kopi STP hormat insyaallah kalau dimuliakan apa yang punya silakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala upaya kesnati bukan berdasarkan kaulan sadaya dina iyogi biasa cari sasanan berjamaah di nararaga nyumponan sebahagian kewajiban orang sadaya di nararaga pangusan. Mudah-mudahan setiap langkah orang sadayana jangan sababiah ibarat anak dosa orang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam Allah jaminatan tercurah bagi orang sadaya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'in kaum sadaya selaku umat kena. Mudah-mudahan orang sadaya hasil syafaat dunia terutama syafaat dunia jangan dilanjutkan kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah supaya mengikuti harus dihormat insyaallah muliakan. Alhamdulillah ini kesempatan ini waktos orang sadaya rujukanna malam Salasa angkantos ini malam Salasa pertama dina sasi Rabiul Awal atau nanti Salasa pertama dina sasi Maulud. Mana sasi Maulud pada maupun sadayana sasi bertepatan di lahir kenana junjungan orang sadaya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir orang sadaya kali orang sadaya di pangosan cingkalebet karena golongan jalmi anu ngagungkeun karena kelahiran mantena sekaligus mudah-mudahan orang sadaya dingahna behe kiamat karena lahir junjungan orang sadaya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang saya hasil syafaat dunia terutama syafaat dunia jalan dengan kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sebab mengikuti ibadah setiap hormat insyaallah kalau memuliakan jadi kesempatan ibadah memuliakan salah satu hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahasana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Daril Ghifari radhiyallahu an kata binti Abi Daril Ghifar radhiyallahu anhu sallallahu Allah anu ti Abi Daril Ghifar. Ani nabi kata binti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ima dina perkara yarwihi ngariwayatkeun kana perkara kanjeng Nabi kana perkara an robihi di pangeran kanjeng Nabi azza mahul rob wa zal mahul rob anu sanad kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nadau ya Rob ya ibadi pirang-pirang abdi kaula ini sanyana kaula haram tuk ngaharamkeun kaula adul makan dolim ala nafsi kana dat kaula wa ja'altuhu jeung ngajadikeun kaula kana dolim bainakum antara ayeuna kabeh muharraman diharamkeun ala tadolamu maka ulah silih dolim ayeuna kabeh. Jadi hadis anu diriwayat ku Abi Daril Ghifar dikatakan di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Abi Daril Ghifar Ani
Nabi katabi ti kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanyana kangjeng Nabi bade ngariwayatkeun jadi bima yarwihi robih an robihi di hadis teh. Jadi hadis riwayat anu langsung katabi ku kangjeng Nabi. Lamun lazim urang mah meureun ngabahasakeun teh hadis kursi. Mangke hadis teh aya hadis nabawi, aya hadis kursi. Ari hadis nabawi mah hadis anu diriwayat ku sahabat Nabi bedina meureun ku anu gegedegna Bukhari sareng Muslim. Nabawi ribuan hadis nabawi. Wa hadis qudsi mah bahasana teh jadi bima yaruhi an robihi. Jadi hadis anu diriwayatkeun ku kanjeng Nabi katabi ti Gusti Allah. Jadi hadis qudsi mah hadis anu katampi ku kanjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Hadis qudsi. Ari hadis teh cariosan, ari muslim bersih. Jadi cariosan anu langsung ti Gusti Allah. Ai Al-Qur'an mah ya salah sanes mujizat kanjeng Nabi anu ngepelantara malaikat Jibril eta Al-Qur'an. Ari hadis qudsi mah jadi henteu melalui malaikat Jibril langsung katabi ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dina kitab ana ta'rifat Syekh Jurdani memahami nisbat hadis qudsi. Sauna ala hadis qudsi huwa min haitsu ma'na min indillah ta'ala. Ari hadis qudsi teh nyatana huwa min haitsu ma'na min indillah. Ari hadis qudsi teh secara maknana langsung ti Gusti Allah. Wa min haitsu lafzi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lapat nama nu diucapkeun nama ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi ti Allah nama Muhammad secara makna ti kanjeng nama jadi lapat. Jadi buka kuping bedena ku kanjeng Nabi ti ditu nama teu aya lapadan teu ucapan ka kanjeng Nabi. Ku kanjeng Nabi diriwayatkeun dicarioskeun lapan ti kanjeng Nabi ay bahwa ma ahbarallahu ta'ala bihi nabihi. Jadi perkara anu dikabar ti Allah anu langsung ka kanjeng Nabi bi ilhamin aw bil manami. Jadi sumpingna eta hadis qudsi teh dawuhan Allah teh ka kanjeng Nabi melalui ilham atau nabi melalui waktos kanjeng Nabi nuju bobo. Pabar alaihi salam andalika saenggakeun kanjeng Nabi ngawartoskeun kana eta berita ti Allah hadis ti Allah teh baik secara ilham langsung ka kanjeng Nabi atau melalui impenan kanjeng Nabi. Aina bi ibarati nafsihi dikaluarkeun nama sesuai ibarat carasan kanjeng Nabi. Jadi tilu nama maknana tiasa diucapkeun ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mupadon alaihi ai Al-Qur'an tangtos lebih utama daripada hadis qudsi sekalipun hadis qudsi dawuhan Allah langsung ka kanjeng Nabi. Jadi hadis qudsi ieu pangurang sadayana teu aya hadis istilah pangurang sadayana pangintenan behedieuna doib dina Quran hadis qudsi mage langsung ti Gusti Allah ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antarana contohna sok aya bahasa Arab ada anak Adam eta hadis qudsi. Malah jeung ratusan gitu jumlah hadis qudsi. Lalu dia ke ya ibadi surah Allah dina hadis qudsi nah pirang-pirang abdi kaula anu ya ibadi pirang-pirang abdi kaula anu asal ibadi teh lapan mufradna abdun saurang ya ibadi pirang-pirang abdi kaula berarti loba seueur gitu abdi Allah kesukaan ya abdi abdi kulit sorangan ya ibadi pirang-pirang abdi kaula ini saatnya nyana kaula haram untuk ngaramkeun kaula atul makana dolim. Surah Allah lalu diriwayatkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ngadawuh pirang-pirang abdi kaula nu tangtos ibadi di dieu teh istirahatna pamintenan teu sepuhna teu anunna teu isi ti pamegat istilahna sadayana ibadah takwa ka Allah disebut abdi Allah. Mali tinggal umurna mara keneh mali tinggal di sekolahna mali tinggal jag-jag jeung geuringna nu tujuan ibadah di dieu mah setiap jami anu turutna kana parentah jeung rasulna. Sur Allah ini haram tutur kaula haramkeun kana pagawean dolim
andro dina andol teh ala nafsi kaladat kaula surallah wa ja'alatuhu jeung ngajadikeun kaula kana dolim bainakum antara jeung kabeh muharraman diharamkeun pala tadolamu mangka ulah silih dolim ala jeung kabeh abdi kaula surallah kaula ngaharapkeun kana dolim di antara jeung kabeh kulantaran dolim diharamkeun mangka ala jeung kabeh ulah silih dolim pamintana maksud tujuan di dieu naon disebut dolim ari dolim teh wa usai fi ghairihi wa usai fi ghairi mahalihi jadi neuneun hiji perkara lain dina tempatna eta teh dolim baik pamintan caritaan kalakuan patekadan namun lain dina tempatna carita urang eta teh termasuk dolim pagawean urang lain dina tempatna eta termasuk dolim hate urang lain dina tempatna berarti dolim urang nyarita sageunahna penting geunah urang teu geunah batur eta teh dolim urang kalakuan urang asal sageunahna we mekrek batur nyiwit batur napal batur gebuk batur eta teh dolim lantaran lain dina tempatna terkecuali bener namun dina di atas ring eta mah tinju eta tempatna sih teu eta mah nya ieu mah lain di tempatna eta berarti lain dolim lain di ring mah eta mah dina tempatna jadi urang bisi ngariung di masjid geus teh sih teu eta lain tempatna nya eta dolim kene ini secara beureun contohna neuneun hiji perkara lain dina tempatna anu saterasna dolim lain dina tempatna ieu termasuk salah sawios dolim teh padamelan anu ku Allah diteumeunangkeun sehingga Allah ngaharamkeun kalandat Allah Subhanahu wa taala keur abdi Allah anu saleh abdi Allah anu ibadah tawakallah wayahna ulah dolim baik caritaan kalakuan termasuk patekadan sepikeun jauhkeun tina sifat dolim mangke eta dolim bakal menjadikeun salah serius padamelan anu bakal ngarusakkeun amal ibadah urang sadaya ayeuna hirup di alam dunia bakal beres poena dolim maka bagian ganjaran nanti Allah Subhanahu wa taala. Lagi sangkang Rasul ittaqudul ma fa inna dulmatun yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ittaqu kurusieun alajeun kabeh. Aduna kana pagawean dolim baik dolim ku caritaan, dolim ku kalakuan, dolim ku patekadan, inna dulma panjang dolim teta dulmatun yaumil qiyamah. Saya pagawean dolim teh bakal ngajadikeun poekeun jaga dina poe kiamat. Jadi zaman dolim mah jaga dina poe kiamat teh moal aya cahaya ge dina poe moal bisa nempo arah tujuan hirupna jaga dina poe kiamat anu tujuan bakal menyebabkan rahmat Allah teh poena poe mah kadang-kadang digebrus kana neraka Allah naudzubillah dina kata dolim. Dolim dina sapalena ulama nuliakeun aya 3 dolim hiji dolim abdi ka pangeranana Allah nomor kedua dolim ka papada jelema nomor katiluna dolim ka diri pribadina dolim aya 3 ari dolim ka Allah Subhanahu wa taala seperti mana jalma anu kufur jalma anu kafir musyrik ka Gusti Allah tenangkan Allah sebagai anu nyiptakeunana sebagai khaliqna sehingga kenuang nuang karena perintah Allah kufur kasebabna eta dolim abdi ka Allah. Sedangkan dolim abdi ka Allah malah istilahna pangintena hiji jalmi seandainya seluruh dunia kabeh dolim ka Allah teh ibadah ka Allah ke Allah mah kurang kamuliaan. Atanapi ke jalmi umpamana ibadah kabeh ka Allah mah nambah kamuliaan. Lil ibarat neureun urang murad jarum ka lautan moal namahan jeung mangrang pangaruh we. Tawa ka lautan jarum murad kana gelas urang mal sugan jadi namahan caina teh mal jadi uranan wajah sahabat ibadah urang teu ibadah urang ke Allah mah jadi kauntungan ibadah urang teu ibadah urang mah jadi karugian ke Allah baik kembalina ibadah teu diri urang ibadah teu ibadah kembali ka diri urang eta dolim ka Allah anu sebut dolim ka papada jelema dolim ka papada jelema di dieu teh berarti urang dolim ciatot ayeuna hartos kana papada manusia mah dina sapari hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana fihi madlamatun li ahihi falyastahillah minha fa innahu laisa sumadinarun wala dirhamun. Surkami Rasul man sajalma kana anu aya tajalma teh fihi keur hirup di alam dunia tajalma teh madlamatun boga padoliman ku caritaan ku kalakuan ku patekadanana mangka liahi hek kadulurna dolim teh dolim kadulurna palyastahillah
wayahna eta jalma bulu-bulu pentah halalna kadul urang anu pernah didolim ku caritaan urang, pernah didolim ku kalakuan urang, jeung pernah didolim ku patekadan urang, minha mangpeng eta dolim teh painna laisa sumadina wala dirham samemeh waktu geus teu berlaku dirham jeung dinar. Samemeh ieu dunia eueuh hargaan, samemeh duit eueuh hargaan. Ti ayeuna pentah halalna. Ayeuna masih kana berharga duit, berharga kana dinar. Tapi suatu saat bakal datang hiji poe, hiji waktu dalam dunia ieu dirham jeung dinar geus malaya hargaan. Dina hiji riwayat bapak cenah dina eta poe mah ngagaganong jelema teh sakarung ngagaganong duit disodakokeun nu narima. Betah loba duit ngagaganong ti ayeuna bagikeun ti ayeuna. Ayeuna mah kalau baru narima eta mah. Engke mah dina hiji poe anu moal narima kana dirham jeung dinar, mangka dina eta poe samemeh datang eta poe min qabli ayyuhada yahi min hasanati. Samemeh dicokot kasayan urang ku jalma anu dolim ku urang. Jadi pentah halal ti ayeuna, pentah ina eta sae ti ayeuna, pentah hampura ti ayeuna, margi jaga dina poe kiamat dina poe anu geus teu berlaku dinar jeung dirham, mangka kasayan urang bakal pake mayar dolim urang ka jelema waktu meunang di alam dunia. Lamun urang aya kasayan, urang meureun mawa ganjaran salat, mawa ganjaran puasa, mawa ganjaran ngaji, rebo urang teh ku ganjaran ngeun pernah dolim di dunia. Jaga dina poe kiamat ditimbang ku Allah urang loba dolimna, kasayan urang didikeun ka jalma pernah didolim. Lamun urang boga kasayan. Lamun dikersakeun urang tilah ti alam duniana fa in lam takun lahu hasanatun, urang teh kembali ka Allah teh teu boga kasayan, ngaji kedul, salat tara, puasa henteu. Datang nemot ngeundolim geuleuh, mangka kasayan kaawanan urang dosa penjalma didolim dikembalikeun ka urang. Jadi keur mah loba dosa urang ditamahan ku dosa batur. Kunaon sababna? Ku dolim urang ka batur. Mata dina katerangan dolim ka papada jelema wayahna beresan samemeh geus teu berharga dinar jeung dirham, dina hatur samemeh urang tilah ti alam dunia, pada di mana urang kudu bereskeun heula. Nu dihadiwangkeun urang mawa ganjaran loba didikeun ka batur. Urang teu boga dosa, pake urang menanggung dosa batur. Kunaon? Ku ayeuna dolim. Takir disebut di urang teu boga dosa jadi boga dosa. Urang istilah boga ganjaran teu boga ganjaran teh ku gugur ku ayeuna urang dolim ka batur atanapi dolim ka papada jalmi. Anu saterasna para jamaah sadayana dina riwayat Kangjeng Rasul, lamun dina hiji gempangan hiji riungan Kangjeng Rasul masaha di antara ranjeun kabeh dina ieu riungan anu boga padoliman, anu boga istilahna pakuat paket jeung para kaula moal bisa nuhikeun kana ieu riungan saringga eta jalmi anu pernah dolim can islah heula. Jadi riwayat aya hiji sahabat cenah ya Rasul karosan teh nabi teh gaduh ieu teh gaduh istilahna masalah jeung mimpi ati. Cek Rasul balik heula jeung penta islah heula. Kirang bahat da model kitu nya. Datang TKB ngajian teh bermasalah tuh jadi eueuh meureun ngajian teh. Nya. Ternyata sana bermasalah kuring-kuring ajengan sorangan ngaji meureun. Di zaman Kanjeng Rasul saurang, "Wih heula cek Rasul balik heula penta halalna." Wih deui geus beda teraskeun riwayat Kanjeng Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Anu nomor katiluna dolim ka diri sorangan. Dolim ka diri pribadi anu tertera dina mawana Al-Qur'an wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Surat Al-Baqarah ayat 57. Wa ma dolamuna henteu aya itu kaum kabeh dolim ka kaula cek Allah lain, tapi walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi itu kaum teh dolim ka diri pribadina. Jalmi teu hadir ka pengajian, jalmi teu salat, jalmi teu puasa, jalmi teu akur jeung tetangga jeung barayana, lain dina hati dolim ka batur tapi dolim ka diri pribadina. Contohna urang batur salat, urang teu salat, eta dolim ka urang. Dolim naon? Margi jalmi teu salat teh fazatahum jahannam khalidan fiha. Jadi sarwajib urang teu salat teh ngasongkeun diri urang, jasad urang, roh urang jaga disiksa dilebetkeun ka neraka jahanam. Eta teh dolim. Asal lain dolim ka diri urang, asal lain ngatos teu salat lain dolim. Padahal urang teh dolim ka diri pribadi urang. Anu sampai saat ieu awak urang pan ibak di sabunan, lamun kuramas di sampoan, rada heran di hemolian, rada seungit di minyak seungitan. Heh teu salat, angel onanan eta awak seungit, awak kaset, awak lupa geulis teh. Naon sababna? Lantaran ciri eta jalmi geus ngadolim kana diri pribadina. Ibarat meureun lamun urang teu salat mah dulu karawe teh ayeuna heula asongkeun.
mun karasa panas berenang eureun mun teu panas berarti tuluy ke eta teh kare haseupna neraka jahanam. Dina hiji riwayat pami terlepat dina kitab tafsir Yasin, seandainya aya penghuni neraka ayeuna dikadungkeun mangka salami eta 40.000 tahun moal geser moal malik ka keja ka katua tibra salahnya jadi ahli neraka diteuneun dina seueur surga dina seueur dunia bakal tibra 40.000 tahun tibra sarena moal malik ka keja ka tuku teu karasa panasna seueur neraka seueur dunia. Jadi muasal di neraka dibalikkeun ka dunia seandainya contoh seandainya ku ada banget nak siksa neraka jangan pernah disiksa neraka diduruk di dunia bakal tibrak sare dina wajah sabak naonan panas naseur neraka pada jiwa dikeumela asal sagede betul korek teu di gunung anjur gunungna teu di lautan saat cai lautanana jadi karek sagede betul korek sehingga pun Allah 40.000 tahun dikeuman karunia masih kan anjur kali hasil menang ku cai sekan gujra ka alam dunia masih kan kurang karasa ya. Meunang lamun urang teu ibadah teu takwa ka Allah geus hakul yakin urang teh geus ngadolim ka diri pribadi urang sadayana. Urang ngadolim ka diri urang ngadolim kana kahayang urang teh diri urang sadayana hirup di alam dunia kuningakeun bae dina ngalaksanakeun padalimana sarua jeung urang neruskeun kana adab Allah dunia dan akhiratna. Pada zaman sadayana dina sapalin Allah Subhanahu wa taala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun wala tasabanna ulah nyangka aranjeun kabeh ulah nyangka temenan anjeun Allah kalau ghafilan amma ya'malu dhalimun ulah nyangka anjeun poho ka Allah tina pagawean jalmi anu zalim. Nah Allah pohoeun beureun kuring moal setiap ucapan urang kalakuan urang patekadan urang pernah dolim ka batu dolim ka diri sorangan dolim ka Allah moal hilakeun Allah moal lalieun Allah moal pohoeun innama yuakhiruhum liyaumi tashkhasu fil absar pastina Allah mere tempo dina ratos ngahirkeun kana adabna jalmi anu zalim kana hiji poe bakal molohok fil absar dina hiji waktu bakal molohok bolotok pan urang ningali adab Allah keur jalmi anu zalim muhtiina jalmi anu istilahna datang paheula mu keliru sim bari tangah ngarasa gagah tangah ngarasa sombong dina layar tan ilaih tarpum saingga ke dina tawakos jalmi anu darolim teu pernah ngijepkeun socana dina wajah sabat dahsatna adab Allah harakat kitu beunci dengan adab Allah jaga wa aqidatuhum hawaun bari hatekna jalmi anu darolim kaya kosong malohok malompong gitu seperti jalana namun aya menuju saporot jeung teh mana saporot teh malotot teh kitu teu dicep teu naon saporot cenanya teu teu kumaha teh apa anu kukuh mah jalmi anu teu ibadah takwa ka Allah mah sarua jeung jalmi anu zalim anu saenggakeun jaga dina poe kiamat mah bolotot malohok kitu ningali adab Allah nu sakitu pedih jeung peurihna sabagana jalmi anu zalim naudzubillahi min dzalik. Pada zaman sadayana dina hiji riwayat Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya hiji raja eta hiji raja teh datang ka hiji kampung awada amwal ahliha dari masa pamimpin bener raja dicopotan harta rakyatna dicopotan istilahna harta jeung dikahayangna istilah rakyatna teh dipentes rakyatna teh digecer sagala dicopot datang cenah datang hiji raja ulah sombong gitu sebagai raja ulah sombong sebagai pemimpin sehingga sangeunahna anjeun nyokot harta rakyat anjeun. Jawaban cek eta raja ini anjeun teu apa doa Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an bahasana jadi innal muluka idza dahalu qaryatan aqsaduha wa zam'u izzat ahliha. Ini kuring mah ngajarankeun doa Al-Qur'an. Surah Al-Qur'an seandainya di mana raja asup ka hiji kampung maka eta raja teh bakal ngarusak kana isi kampung jeung anu aya di eta kampung. Jadi minimal terusak teh aya perubahan di eta kampung. Contoh beureun lamun datang pimpinan urang, datang umpamana bapak bupati ka urang, minimal di eta kampung teh aya perubahan. Nu asal bala dibersihan nya. Anu asal jalan bala dibersihan.
imah rada rame di sakuan naon datang Bapak Bupati eta yakin ku datang hiji pemimpin ka hiji daerah geus bakal ngarubah kaayaan hiji daerah minimal sapoe eta mah sigana rapi bae juga gitu minimal sapoe eta mah jalan dibara resi aya naon DTK aya bupati ieu mah raja datang hiji kampung teh pan memang kaya kuring cek eta raja kumaha kuring rakyat kuring sagala dicopot cek eta ini nah Raja ayat anu saterasna patil ka buyutum hawiyatun bima dhalam ayat soretan ini pangraja pan eta pagawean teh pagawean dolim eta teh pagawean dolim seorang pemimpin ka rakyatna jawaban cek eta raja teh bisa ngajawab di naon sababna lantan rumasa seorang pemimpin berlih ka rakyat tanpa kamampuhanana salajeng dolim ka diri pribadina jeung dolim kana jabatanana teu akhirna cek eta raja malum paradok ya aziz kaipal halas qala la taqul wa huwa yaqul nah kumaha ini kuring hayang tobat ayeuna tina ieu pagawean cek eta hini wayahna anjeun buru-buru tobat ka Allah Subhanahu wa taala pentahalalna ka rakyat anjeun anu pernah diperdih anu pernah disiksa ku anjeun mangkena name anjeun tilas di alam dunia ieu salah saeueustan be urang sadayana hiji pada melang anu dilarang ku Allah hiji pagawean bakal ngamusnahkeun amal ibadah urang ayeuna di alam dunia dan di alam akhirat moal kabagian lamun urang masih keneh tiasa kuayan ucapan urang letak jadi dolim kalakuan urang jadi dolim hate urang jadi dolim ai hate nu mana urang suudon ka batur eta termasuk dolim ka diri pribadi urang dolim ka batur termasuk urang dolim ka Allah turut kana parentah jeung rasulna sayakeun annal imana wal ibadata la yutimul maksud minhuma ila bisalamatil anfus wa utul wa amwal sanyana iman jeung ibadah moal sampurna la yatimul maksud pihima teu sampurna maksud iman jeung ibadah lamun teu salamet tatangga urang keluarga urang bare urang tina lisan urang tina akal urang jeung tina harta nu dikasab ku urang salagi urang masih keneh lami teu dijaga salagi kalakuan urang teu jaga salagi hati urang teu dirasa iman jeung ibadah urang moal kalebet sampurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi tujuan iman jeung ibadah teh ngajaga lisan urang ngajaga kalakuan urang jeung ngajaga hati urang tina berbuat dolim sehingga kan Kanjeng Rasul pala tadzalamu mihape aranya kabeh ulah silih dolim baik malah dina sapalin ayatna pamit telepak Allah Subhanahu wa taala menyiapkeun dina suratna pamit telepak dina surat ayat Al-Huzarat ayat 11 surah Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum ya ayyuhalladzina jami amanu an iman la yaskhar qaumun min qaumin ulah ngahinakeun sa kaumun hiji kaum min qaumin tina hiji kaum asa ayyakunu khairan minhum kadang-kadang kaum anu pernah dihina ku eta kaum teh lebih baik daripada jalmi anu ngahinana mihape surah anjeun ulah dek ngahina ka hiji kaum ulah dek ngahina ka hiji golongan ulah istilahna ngahinakeun ka hiji golongan terkadang jalmi anu pernah dihina ku urang kaum dihina ku urang teh lebih baik daripada urang anu ngahinana wala nisaun min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna mihape seorang istri ulah ngahina di ka istri nu sajen ulah ngajelek ka istri anu sajen hiji jalan ulah ngajelek anu sajen asa ayakunna khairan minhun kadang-kadang istri anu ngahina ka batur lebih baik jalan anu dihinana daripada jalan anu ngahinana wala talmiju anfusakum jeung mihape surah Allah aranjeun kabeh ulah moyok aranjeun kabeh anfusakum ka diri aranjeun kabeh maksudna lamun urang moyok ka batur sadeng moyok ka diri urang urang ngajebengan batur sadeng ngajebengan diri urang beurepan batur sadeng beurepan diri sorangan matak dina contona lamun urang sok ngajebengan batur coba jebengan dina kaca urang kaca gede kaca loba sok jebeng lamun cek urang jebeng urang harus sampai ngajebengan ka batur lamun jebeng urang kopek montong ngajebengan ka batur geus komokeun ke urang boga peur geus saku aing paman nyoba hareupeun kaca teu saku aing alus teh eta urang lamun bae pas ulah dilaksanakeun naon sababna wala talmiju anfusakum urang beurepan ka batur meke ka batur saja meke diri urang gitu sarajeun urang teh ngajebengan diri urang anu saterasna wala tanabazu bil alqabi mihape aranjeun kabeh ulah nyebut ka batur kalawan kalakuanana pagaweana teh maling sigarong disebut teh eta teh dolim termasuk dolim sekalipun eta teh garong umpamana
eta masih garong. Pasok aya urangnya ngalani batur ku pagawean anu goreng. Beneran babaturan teh beuki ngopet si kopet ngaranna teh mah. Ente ulah eta teh sarua jeung eta teh do netapkeun hiji perkara dina tempat sekalipun eta jelema tukang ngopet umpamana. Si garong mah, si kopet mah umpamana, si hideung mah, si bodas mah ka batur teh. Eta teh wala talbijul abdul aqab. Nyape? Taranya gawe ulah moyok ka batur kawan lanihan pagawean anu goreng. Margi dina asma teh aya asma karim, aya asma laqab, aya asma kunyah. Asma karimah ngaran anu langsung pamere ti orang dua orang. Pas lahir 7 dinten, pas lahir kadang-kadang 40 dinten, eta kumaha pahamna we. Mane papat 7 dinten beres naraba namian eta asma karim. Asma jenengan anu langsung pamasihan ti orang tua urang warisan pertama. Atanapi yang 40 dinten mangga ku ayeuna mah pas lahir geus kudu aya ngaran. Naon sababna? Butuhna akte teh namanya. Pas lahir geus kudu aya ngaran aya nama. Ari baheula mah kan aktena bisa dikekeun 7 hari namanya aya namina ming irigan apa nama. Pas lahir kadang-kadang ku zaman ayeuna mah 8 saksi geus nyeun ngaran teh nama. Lamun ngisi ieu, lamun pamageti, loba teh dikocok kan ngaran teh. Gojlok teh bijil eta, heuh eta malusna. Justru pan ku zaman ayeuna mah ngaran mah luar biasa atuh. Istimewa ngaran budak ayeuna mah. Mak bae parahnya ngaran teh. Alus hartina ge ngeun kalapan jeung pas lahir ngaran. Ngaran Muhammad Soleh kalaban salah wae katanya. Eta pagawean eta hiji pagawean anu yakin teu sesuai sareng nami teuteunana dasar Kangjeng Rasul wayahna aranjeun kabeh kudu pasae-sae nami mari jaga dina poe kiamat bakal digorowan nami sesuai jeung orang tuana. Jadi anu bin anu mata eta teh asma karim. Aya asma kunyah mah lawanihan ku pagaweanana umpamana jalmi teh eta teh getol ibadahna dilain ieu mah jalmi pageur anu ulah teh kurang nyebut ka batur kalawan lalanihan anu goreng gitu. Kulaqab teh asma laqab, asma kalakuana goreng ulah disebutkeun ku urang. Eta teh wala bisa ismul fusuk, eta teh termasuk salah si pagawean jalmi pasek. Ini pasek nyebut goreng ka batur. Lamun ningali dina kitab Sulamut Taufik mah termasuk nate eta murtad ucapan. Ka batur cek urang teh sia mah siga kafir eta teh ucapan murtad ucapan. Mun dina kitab itu mah dina kitab Sulamut Taufik. Wa min ayat al-qamah eta teh saladios pagawean dolin da murtad teh sami dolina ka diri pribadi. Ka batur. Batur teh salat teh sia mah siga kafir eta teh dolin. Sekalipun tara salat. Mah sia mah siga upamana siga anu. Jadi urang teh ulah dugi ka pangentenan jaga lisan urang, jaga kalakuan urang, jaga hati urang teh ulah terjerumus kana eta pagawean. Non sababna wa man lam yatub fa ulaika hum dzalimun. Hek eta jalmi teh ayeuna teu tobat, ngahina batur teureun, ngaledek batur teureun, terus ngalani batur teu daek teureun, mangka eta jalmi termasuk reng-rengan jalmi anu dzalim. Contoh panurang ti ayeuna apa silih ledek teh. Silih ledek mah anu tara kunut ngaledek anu sok kunut kan nya anu teu kunut ngaledek anu tara kunut padahal anu kali dosa nya nu tara salat mah dosa nya coba aya nu jadi permasalahan teh kunut jeung anu tara kuluna mah saeutik malih kita anu tara salatna jadi pamikiran sadaya mah nya naon sababna margi eta pagawean asa pangalusna nu kunut lain pagawean dosa nu tara kunut ge lain pagawean dosa anu tara dosa anu tara salatna metak jadi we hiji golongan ngahina hiji golongan silelek Pak sedangkan eta pagawean dolin bari lain istilahna sorban sagede kieu pan parana sorban ge jawabnya pahalanya belum dikuri anggapnya lalelek banyak sageunana gitu eta mah salah eta jawabannya manis hiji pagawean salah sedangkan hiji pagawean anu salahna berarti lamun diukurkeun pagawean urang jeung dolin mah kadang-kadang leuwih ibarat urang ngabalikeun telapak tangan antara goreng jeung dolin asa bener jeung dolin teh kadang-kadang pamana asa bener mah nyarita teh asa geunah asa sageunahna panyarita teh asa urang bener mah bisa terjadi eta teh dolin carita urang asal masa jago era budak saeutik teh batur teh takol batur teh eta suatu saja dina poe kiamat bakal aya tandangan Allah pernah jangan dicimit jangan pernah ditakol jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala bakal aya saudara tadi pala ulah menyangka anjeun Allah poho kana kalakuan urang Allah pohoeun meureun baheula neke kuring keur leutik ingeun wayang Allah
umur mal kahalangan istilahna ayeuna anger balitungan urang anger aya ngeun ku tobatna bakal teu lain dina hati gambaran aya gambaran mah jagat teh aya umpamana aya mah migawe teh aya gambaran ngeun eta gambaran dosa jadi dihapura contoh catatan anu tah ieu maneh teh baheula teh di dunia teh ngeun ieu catatan ku kaula dihapus lantaran maneh tobat ulah nyangka kuring geus tobat deui pohon moal pohon ngeun mah jadi siksa metakeun urang sadayana Jemana di alam dunia ieu hadis riwayat dina hartos abdi dalil panisbat ayeuna hadis qudsi ieu nganyatakeun ka urang sadayana yen urang hidup di alam dunia ieu perlu ngajaga lisan urang, ngajaga hati urang, ngajaga kalakuan urang supaya ulah jadi kalakuan urang, ucapan urang, patekan urang jadi pagawean anu dolim. Baik dolim ka Allah, dolim ka kepada jelema, termasuk dolim ka diri pribadi urang sadaya. Margi iman jeung ibadah urang moal aya hartina di hadapan Allah, moal menang ganjaran di hadapan Allah. Lamun eta ibadah jeung iman masih keneh berkaitan erat jeung padoliman. Ya, pada iman urang sadaya. Anu saterasna pada jamaah sadayana dina sabalena katerangan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna ittaqu da'watal madlum fa innaha mustajabatun. Kudu sieun aranjeun kabeh kana doa jalmi anu dolim fa innaha mustajabatun. Sanya doa jalmi anu dolim teh eta teh diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan teu setiap dolim diijabah. Ari kapagaweana salah mah teu mungkin diijabah ku Allah. Allah maha lali, Allah maha pokok. Sesuaikeun beureun seperti urang ka jalmi anu soleh, jalmi anu bageun, jalmi anu ibadah. Hek teh kurang didolim mungkin diijabah doana. Ari anu tara ibadah mah kurang dilerek kedak manehna ibadah teh tara meureun. Nya beribadah jaker di kurang getong ibadah kan hese dijabah doa teh nya. Geus komokeun anu tara ibadah. Jadi ulah kepedehan jalmi anu tara ibadah dijabah doa. Nu kosong ibadah teh hese dijabah doa teh. Aya dijabah doana beureun eta mah istidraj bahasa panjungkeun ti Allah. Panjungkeun ti Allah Subhanahu wa taala sok kuring maneh dicumpana. Sok kuring dibere kahayang maneh. Ngejaga di alam akhirat, jaga di alam kubur maneh moal meunang bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dunia maka bagian. Margi dunia mah lamun ukuran rahmat di dunia mah kudu hiji. Kualitas sararea. Rek jalmina, rek satona ka bagian rahmat hiji mah. Ngeun lamun jaga di akhirat mah 88 ngeun mah ka bagian kabeh. Secara matematika mah nya hiji di bagian loba-loba teh aya 8 saeutik. Ieu mah ukuranna matematika beusi hiji walata. Sato oge umpamana ka bagian rahmat Allah di dunia mah. Tapi jaga di alam akhirat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wayahna nu ibadah jeung tara ibadah kudu pisah aja dina poe ayeuna. Moal bisa hiji istri jeung suamina, anak jeung kolotna lamun teu sapagodos ibadah ka Allah. Pisah jaga di alam dina poe kiamat. Nges bisa eta takos aya hiji papaduan jaga aya hiji pertanyaan mun urang beunang cara bojo urang pisah maneh bageur jadi pertanyaan naon sababna mangka jeung pisah tadi sebut poe hisab teh harita silih debat teh urang jeung pamajikan silih debat teh urang jeung anak nu mana anak jeung bojo urang teu pernah dikenalkeun kana jalan ibadah Allah Subhanahu wa taala mata ayeuna bisa bareng nu tara ibadah jeung ibadah moal di dunia mah babarengan deureujeungan tapi jaga di alam akhirat menuju alam ayeuna poe kiamat bakal dipisah ku Allah Subhanahu wa taala nu bener belah dia nu salah belah dia tujuan pamintena keur urang ayeuna tambah keur urang hidup di alam dunia ieu mengpeng aya geseran miswa mengpeng aya kesempatan memperbaiki carita urang memperbaiki kalakuan urang patekanan urang da aku yakin panafsilat di alam dunia mah kantun meraih amal anjeunna urang masih kena bisa namahan urang masih bisa merubah urang bisa segala rupina serba mungkin keneh urang masih kena jumenang di alam dunia tapi mestilah di alam dunia mah geus moal mungkin nambahan sekalipun anu geus aya di alam pakuburan ku urang didoakeun lain dina harti di alam kubur kodoa urang bakal istilahna dijabah kabeh tapi urang mah bisa ngarubah ayeuna margi nu paling sae mah hasil karya urang heula sasesana kiriman ti batur contohna we bade nu urang ayeuna hajat lamun ngadaguan pangirim batur kabeh heuna ilaha beureunan nu geunana urang hayat teh geus aya modalna aya keulana pangeunangan tahan ti batur leuwih nama urang maot kuring mah ngadoakeun we kabeh ke cenah ku anak incu kuring ting bahagia manehna teh ibadah nya mah bisa da bener nek dibere nanti lain bereun nek dibere nanti lain bere mantuan ka batur teh geuning
anu model gitu mah cenah sagala eueuh mah pan kitu tawaran beureuh sami meh urang ngadaguan bantuan ti batur coba diri pribadi urang ibadah ka Allah anu kuat ibadah ka Allah anu betul margi dina kitab Taimul Ghafilin bahasana wa qadnil taha fi hadza dunya urang masih kene di dunia urang masih kene bisa berkarya urang masih kene bisa memperbaiki biasa orang bisa ngasih hari-hari dina waktu orang bisa awal waktu kene biasa orang terus bisa ketol kene bisa orang harese bisa jadi taminas kene margi orang hidup kene di alam dunia paling tenang tina hadis tambah terutama ka orang sadaya tina hadis kursi tina saliyat Allah marentahkeun ka orang ibadah ka Allah mihape ibadah eta ulah metak ngajadikeun jaga moal menang ganjaran ku aya pagawean dolim saejeung Allah Subhanahu wa taala kaula ngaharamkeun kana pagawean dolim saegakeun keur abdi kaula nu jumeneng di alam dunia ieu ulah silih dolim baik ku caritaan ku kalakuan maupun patakadan sabab eta dolim hiji pagawean anu bakal ngalancurkeun ngalebutkeun amal ibadah urang ayeuna dilaksanakeun malah ayeuna naon di hadapan Allah lamun urang ngasih keneh pagawean dolim ka batur mudah-mudahan ieu jadi tambeh ka abdi nyariosna mumparajan mupingkeunana mudah-mudahan saena tapi hidayah ti Allah awana mah ulah mentah jadi dolim ka sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin hapunten terang tina hiji pangajian jadi dolimnya daripada tujuan sanes supaya dolim tujuan tapi ngabeberekeun ngajelaskeun bere penerangan keur abdi nu nyaritana umparajan mupingkeunana abdi isra ka sadaya kumakinkeun kita nang hapunten alhamdulillah puji syukur ka Allah awana mah tina bodo pribado saya nak kabeh hidayah ti Allah pamudah-mudahan ku barokah nu abdi sadaya hapunten ti sadaya abdi geus sakali manfaatna sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin amin rampungan kalau pengkapuping kepada jamaah sadaya mudah-mudahan saya cing jadi amal ibadah cing jadi ilmu manfaat masanya amin ya Allah ya rabbal alamin sabarpi pada melang pagarapan urang pakasaban urang kapasan suasana di dalam dan luar negeri mudah-mudahan barokah ieu kawasan hasil jadi barokah manfaat masanya amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan iman urang ye cing jadi riungan takdim karena dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu agama maulidikum tusafya akhir kiamat. Saya mengagungkan kana akhirat kaula baik ku harta, ku tenaga, ku emutan termasuk carita di pangawasan. Mudah-mudahan cing kaula jangan bingung pada lahirna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.